wargi nu mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah orang sadaya patepang deui wargi. Kalayan widina Allah Subhanahu wa taala. Pamugia urang sadayana sapapaosna dipaparingginan jaro kawilujengan ku mantenna simkuring asep dewan. Sejanaraskeun nimpalan pancen ti pupuh cahaya ilmu kalawan situs resmi domengsunda.com. Insyaallah bade neraskeun deui nyarioskeun carios nyambung 1001 malam. Dina episode Pangeran Komaruzaman bagian kalima. Wargi titim salam bakto silaturahmi utamina ka Teh Khotimah di Komplek Kemenlu Tangerang. Anjeuna parantos masihan saran ka simkuring saparakanca di antawisna kanggo ningkatkeun kualitas dongeng cahaya ilmu. Nu kahiji saurna teh kanggo ningkatkeun kualitas dongeng. Saur anjeunna teh sayana mah cahaya ilmu tiasa langkung komunikatif dina sababaraha rupihal. Salajengna kadua tambihan ku improvisasi supados tiasa langkung persona aplikatif sareng alegoris. Atur nuhun sarana kalintang saena insyaallah tangtos bakal diperhatoskeun pisan. Salajengna kamamahaan li Kakang Haji El Hatman Kang Maryanayana teu hilap ka Kang Keweipong, lajeng ka Bu Ani Mulyani, Teh Iis Yuliani Sinta Nirmala, Teh Mutiawan, Kang Regi Umbara, lajeng Kang Roni Wiya, Kang Rizky Ginanjar Satria Langit, Deti Sulastri Wong Ngapak, salajengna Kang Ari Sutrisna Riyad, Kang Atang, Rizkina Firpansah Ibu Sri Agiwa, Maulana Firmanuddin, sareng Marwan Sulaiman, sareng kawargi-wargi sadayana mitra cahaya ilmu. Sumangga wargi, carios nyambung 1001 malam, episode Putra Mahkota Komaruzaman, bagian kalima. Para wargi nu mulia, carios 1001 malam, episode Putra Mahkota Komaruzaman, bagian ke-5. Wargi nu mulia, sapertos parantos diulingakeun di bagian nu kaopat, wireh kaayaan Putri Budur oge sami sareng kaayaan Putra Mahkota Komaruzaman eta dua nonoman teh sasatna nuju tunggara batin dina hartos nuju kasmaran. Nu ceuk balarea mah eta dua nonoman teh siwah atawa teu waras. Putri Budur wargi ngagaduhan dulur nu namina Marwajan. Marwajan teh nyaeta dulurna Putri Budur
anu numutkeun pancakaki teu kantos dijelaskeun pertela dina cariyos, naha benten ibu atanapi dulur dina hartos dulur tebih. Anamung urang sadana parantos uningnya, wereh marwajan salaku dulurna putri budur, manehana geus ngabogaan pateka dan pikeun ngabantuan nu jadi dulurna, sasatna nulungan putri budur kaluar tina pasoalanana. Wargi marwajan teh hiji nonoman nu loba luangna. Manehna hiji pamuda anu luyu sareng paripaos ambek sadu santabudi. Hiji pamuda anu salehatena lemes budina kalawan sabar darana. Tina sababaraha lalampahan ngalalana remen papanggih jeung rupa-rupa jalma nu mibanda rupa-rupa ilmu pangaweruh jampe pamake. Kulantaran kitu wargi, sifat-sifatna ge tara getas harupateun. Estu manehna mah hiji pamuda nu titih rintih alias ati-ati, manehanana tara greges gedebug dina nyieun hiji kaputusan. Atuh dina tekadna pikeun ngabantuan dulurna nu tunggara putri budur, manehna mah estuning celik putih celak herang, ikhlas ridho lillahi ta'ala, kalayan pikiran bodas bersih lir bentang, lir balumbang timur caang bulan 14 jalan gede sasapuan, seja ngalalana deui pikeun nulungan putri budur, ngantun lembur pamatuhan ninggalkeun dayeuh banjar karang pamidangan. Indit jauh di jugjug anggang di teang, nutul-nutul batu runcing mapai-mapai banyu bangi, ngitung lembur ngajajah milangan kori. Wargi ngalalanana kalayan mau bekal sacukupna, eta pamuda teuneng ludeng teh ngalana kasaban kota, ngumbara kasaban desa, tujuana iwal tineangan ubar pikeun putri budur. Nyatang tu bae ubar nu diteanganna teh ubar lahin batin nu sakira-kira bisa ngawangsulkeun deui kasehatan putri raja. Dina hiji kota wargi, marwajan menang beja, yen aya hiji putri atau putra raja eta negara, nu siwah alatan hiji hal. Mimitina mah manehna teh nyangka, nu jadi kembang carita balarea teh nyaeta perkara dulurna teh, tapi barang dilelekan koreng wargi, eta beja mah teu sarua. Lantaran sidik nu ieu mah lain wanoja tapi pamuda, lain awewe wargi tapi lalaki. Nyaeta hiji putra raja di nagri nu beda jeung nagri putri budur. Wargi peuting eta marwajan teu bisa sare. Kituna teh nepi ka subuh. Sakalian we teu ngarejep da sanggeus meletek panon poe langsung murupa tempatan nu biasa jadi panginditan ka hiji pulo nu dimaksud nyaeta pulo tempat ngasingkeun Komaruzaman cenah wargi. Kocap kacarita dina cariosa teu acana, sanggeus nyorang lautan Komaruzaman jeung nu sejena, kira-kira geus satengahing marga lalampahan, kapal teh teu bisa buru-buru nepi ka tempat nu dituju nyaeta pulo teh,
lantaran sasatna kapegat ku angin topan nu ngabalukarkeun lambak laun nu kacida gedena. Atuh kapaksa bae wargi kapal teh nyimpang heula ka tempat nu sejen. Nalika kapal rek nepi ka tempat nu dituju, hiuk angin nebak kana eta kapal. Beuki lila angin beuki gede nu ngalantarankeun ombak nage beuki gede. Kapal lalang geongan sarta nu tarumpakna galaleumpeur. Kukituna loba nu jlung-jlung ka laut, nu angkanana mah rek ngojay ka darat. Sadar kana kaayaan nu kawas kitu wargi. Nonoman nu ngaranna Marwazan ge gancang muru kana lawang. Jorewat, jlong, kejebur. Manehna luncat ka laut, sarta satekah pola ngojay ka darat. Leungeuna pakupis neangan pamuntangan, bari sakapeung kakerelepan, untungna bae wargi. Aya hiji tangkal kai nu bisa dipake pamuntangan kumanehanana. Marwajan sasatna ti papreket nangkep kana eta kai atawa catang, nu saterusna mah angkleung-angkleungan dina sagara anu lega. Os Marwajan teu inget di bumi alam. Ngangkleung kabawa ku ombak ka sisi laut nu kabeneran ka tempat nu rek dituju, nanya eta pulo tempat diasingkeuna Pangeran Komaruzzaman. Dina kaayaan teu inget di bumi alam. Eta nonoman teh wargi akhirna mah ngacoprak dina kikisik di basisir laut eta pulo. Wargi nu mulia sinareng bagja. Sumangga urang teuneun di handelum sieum nabati nu wening cag tunda di hanjuang siang namanah nu setla guar ungkabeun nu nyaring pikir anu weruh di semuna anu rancagena hate perkawis ngalalana na Marwajan. Kocap kacarios Raja Syahraman Ramana putra mahkota Komaruzzaman. Anjeuna bingung nu teu manggih tungtung sesah manah nu taya sudana. Rupi-rupi tareka jeung ikhtiar kabeh jiga nu kateu. Sakur tabih jeung ahli ngubaran. Taya nu mampu pikeun ngubaran putra mahkota Komaruzzaman. Antuk nama saban poe teh raja ukur ngaheneng ngaregemeneng. Bari terkendat nyalahkeun para mantrina nu dianggapna jadi cukang lantaran anakna geling pikir siga kitu. Dina hiji waktu wargi. Saperti biasa raja ngondang mantri jeung balad kadeuheus barempug di pajemuhan.
Lianti nyaritakeun kanagaraan jeung kamasyarakatan oge angger deui ngabadamikeun cara kumaha ngubaran nu jadi anakna. Sedengkeun di tempatan jadi pake gempungan. Kabeneran yang harup kalaut anu lega. Atuh wargi. Basa marwajan ngangklung di sisi basisir. Katempoan pisan ku salasa urang manteu nagara karajaan. Pok bae eta mantri teh nyarita karaja. Manehna minta izin rek ninggalkeun eta patempatan kalawan maksud rek nulungan nu kasered ombak. Sanggeus Raja Ngidinan wargi. Eta mantri gagancangan ka sisi basisir. Tetela wargi nu kasered ombak teh geus teu walakaya. Ngan kaciri hirup keneh tembong renghapna. Alhamdulillah. Ya. Isilah. Ya. Buka. Ya. Isilah. Buka. Buka ya. Mantri ngaguyah-guyah bari ngomong hudang-hudang wargi. Kaeta nonoman nu taya lian ti mahrajan. Nganda puguh keur kapidara. Nu diguyah-guyah ge angger we teu lilir-lilir. Antukna mantri ngahanjarkeun marwajan. Marwajan didiukeun bari sirahna digeupi-geupi. Ku cara kitu marwajan teh lilir tina kapiuhanana. Di mana ieu teh? Di mana ieu kuri? Pok wargi. Nu ditanya teh nembalan. Yen eta teh aya di wewengkon kakawasaan Raja Syahraman. Ngadenge kitu. Nu nanya atoh. Nu ditanya komo atohna. Nu nanya atoh lantaran anu kapidara geus lilir deui. Atun ditanya leuwih atoh eta hartina lalampahana teh nepi kanu dituju. Ye. Ke dengekeun heula. Ku kisilah dengekeun heula. Kaula memang kiwari bisa nulungan Andika. Tapi kaula sorangan teuing isuk jaganing pageto bakal nandangan hukuman mati ya. Ceuk eta mantri kalawan teu disangka ku marwajan. Nah kumaha kitu manawisun? Gorolang eta mantri teh nyaritakeun kajadian nu tumiba ka anak raja. Ditetek sagala rupana. Cindek nama putra raja teh keur gering parna balukar kagegelingan ku wanoja nu teuing di mana ayana. Upama disebut aya dataya nu apaleun di mana eta teh ayana. Tapi mun nganggap Komaruzaman ukur ngimpi, da aya buktina tayalian ali wanoja anu cenah dicokot kumanehanana dina hiji peuting 3 tahun katukang di panjara karajaan. Yo kisilah. Balaka we Kandika. Ayeuna teh raja keur neangan nu bisa ngubaran. Ngubaran putra raja nu kakasihna Pangeran Komaruzaman. Ganjaranana atawa hadiahna lain lumayanan. Mun bisa nyagerkeun putra nate. Cuk istilah nama. Naon bae nu dipenta mangrupa harta banda atawa kakawasaan negara pasti dibikin ku eta raja. Tah
kitu ganjaran lamun bisa nyageurkeun putra raja nu ngaranna Komaruzaman. Itunya. Lajeng aya di kakangtosan sanes namana wisun. Eta ganjarana sila. Tapi sabalikna lamun teu bisa nyageurkeun eta putra raja nu ngaranna Komaruzaman, wawalesna hukumana berat kacida. Kumaha kitu sun? Berat lantaran bisa-bisa ilang nyawa dihukum pati. Manawi percanten nya urang cobaan wae ku kaula tuh. Ya. Ulah. Cuk kaula ulah. Nah, ulah tuh sun. Ulah we ulah. Naon alasanna? Ulahna kieu. Kaula nempoyen andika jalma anu bener hiji nonoman nu lir lalaki langit lawan jagat geus kacili sajurelat oge. Kaula moal tega amun ningali anjeun nemahan pati alatan teu bisa nyageurkeun putra raja pasti ditibanan hukuman pati ku hukum negara. Itu cek mantri wargi. Wargi nu mulia. Saterusna eta mantri teh cumarita. Intina mah ngitinan kapaksa ka eta nonoman lantaran maksa rek nyoba-nyoba ngubaran putra mahkota Komaruzaman. Ngan mun geus rengseng ngubaran rek sina ngalolos tina eta tempat. Lantaran bisi teu hasil kalayan akhirna nemahan pati dihukum ku raja. Sajorelatan oge wargi urang bisa nyimpulkeun ka ieu mantri. Yen mantri ieu teh sabenerna mah wijaksana kacida jeung nyaahan kasasama sanajan ka jalma nu saliwat nu anyar pinanggi. Marwajan wargi. Ngupingkeun wae nu dicaritakeun ku eta mantri. Manehna meuretan heula papakeana nu memang bararaseuh. Rap deui dipake ku manehna sanggeus tuhur. Geus kitu mah manehna jung cengkat hiclik pandeuri nuturkeun mantri murut tempat gempungan raja jeung gegeden-gegeden nagara. Tidinya wargi lalampahana diteluskeun deui ka tempat Komaruzaman. Kituna teh sanggeus diidinan ku Raja Syahraman. Sajeroning lumampah Marwajan mikir ulangna keur kumaha pipetaeun kumaha cara jeung strategina pikeun ngubaran putra raja. Ras manehna kadulurna sorangan nu keur gering nyaeta Putri Budur kalayan gering nu ampir sarua jeung Komaruzaman. Cek pikirna. Nu kaalaman ku dulurna teh sarua jeung nu kaalaman ku Komaruzaman pekoti. Memang hemeng. Teu mata kaharti. Tapi memang kitu kenyataannya wali. Kocap kacarita sadatangna Marwajan ka tempat putra mahkota Komaruzaman. Nonoman nu sopan santun kalayan DP-DP handap asor amis budi kalayan dipasiep ku ambek sadu santa budi teh gancang nyolongkrong ngajak sasalaman. Atu putra mahkota Komaruzaman nu teu beda ti manehanana dina sagala rupa pasipatana oge hiji lalaki lalhaning jagat oge. Ngan kabeneran menang perkara pasualan anu kacida rongkah nanya eta mitosna kajalma nu teu aya. Sagancangna putra mahkota Komaruzaman oge males nyodorkeun leungeunna. Kakara kitu ge keur Marwajan mah yakin kacida yen eta pamuda teh
teu sing siwah artina pamuda teh bener jalma bener. Sajongjonan wargi marwajan melong neuteuk antep ka eta putra mahkota raja. Ceuk pamikirna mani luyu pisan, cocok kurup atawa pantes pisan mun eta lalaki nu gandang kasep ngalempereng koneng lir ibarat dewa Kamajaya teh bisa ngajodo jeung dulurna. Paingan putri budul nu asalna tarang ngahargaan lalaki. Bet akhirna mah teu bisa nyumputkeun semuna. Nepi ka kawas nu siwah bakal tingkuk kapungbulengan ku lalaki. Wargi inget kana kaayaan dulurna. Marwajan teh ngahalangkeun hiji syair. Eusina nu ngagambarkeun nu keur kabungbulengan. Atuh puguh bae putra mahkota Komaruzaman teh asa kahibur. Lantaran nyakitu pisan kaayaan hate manehna nu sabenerna. Rengse Marwajan ngahalangkeun syair. Paroman Komaruzaman ngaledak berag marah mai wargi. Sidik keur kitu mah manehna teh teu singgering, cager sabihara sabihari da mun tembong lungse jeung haropak teh eta mah wargi ukur pipikiranna wungkul, karalusut baluweng. Sanggeus hatena janglar mah teu sing pikawatireun ieu. Komaruzaman satelusna males syair kisema. Estu netes kekecapan teh eusina ngagambarkeun katresna hate lalaki kanu dipicangcamna. Pangaruhna hate Komaruzaman teh beuki longsong, beuki berag, beuki bear, beuki marah maiwan. Mireng nu ngahaleuang tandang kalayan sora nu halimpu teh tayalian ti putra nyalira. Raja Syahraman kacida bungahna bungah Marwata Suta bungah nu taya papadana. Satelusna raja ngadeuketan ka Kisemah alias ka Marwajan sarta nanyakeun asal usul eta nonoman. Alhamdulillah. Kisila biasa kaula tumanya kandika sumangga gampara sumangga nasaha ari kakasih hidup tesaha isim abdi pun Marwajan. Marwajan ngajawab kalayan satarabasna. Ngan wargi, ari pangna datang kadinya mah teu dicaritakeun sagemblengna ku Marwajan teh. Estu disimbutan rapih pisan. Ukur keur nyaba ka tempat sejen nu kabeneran manehna nyimpang kadinya lantaran kaseret ku ombak. Ngarti kaula. Nuhun sementara manya. Anak kaula jigana geus kacilijang lar. Mudah-mudahan bae anak kaula bisa cager deui. Itu saur raja. Insyaallah. Isim abdi jalmi tuna tina pangabisan. Isim abdi mung tiasa ngadunga sareng ikhtiar kanggo tuang putra. Namun insyaallah moal sawios-wios anjeunna teh kitu gambaran. Kitu walon di nonoman nu neulah Marwajan. Nu satelusna wargi Marwajan ngadeuketan Komaruzaman. Manehna ngaharewos. Ngaharewos tika kupingnya.
Manehna ngaharewas netelakeun yen wanoja nu dipicangcam ge sarua keur nandangan rasa nu sarua jeung putra mahkota Komaruzaman. Atuh wargi nguping caritaan kitu. Putra mahkota Komaruzaman bungah liwat saking. Paromana marahmai berak bear sorot panonna ge nembungkeun harepan anu kacida gedena. Ngabandungan paripolah putra mahkota Komaruzaman, Raja Syahraman kacida bungahna. Ceuk pamikirna anakna teh eungkeut-eungkeut kana cager sabihara-sabihari. Eces tina omongan jeung paripolahna nu ngagambarkeun dirina teh waras beda jeung samemeh diubaran. Kunonoman anyar pinanggih nu datang ka karajaanana. Pangaruh tina hatena nu janglar paroman raja ge marahmai bear. Atuh kedal lisan jeung kekecapana teu singhaok polotot porongos ka mantri nu samemehna dianggap bibit lulujit pedah nu ngalantarankeun anakna jadi siwa. Atuh wargi kuningal paroman raja na kitu para mantri ge kacida suka bungahna nganuhunkeun ka Marwajan. Poe eta Marwajan masih keneh aya di kamar Komaruzaman. Lantaran memang aya keneh pancen pangpangna mah hayang ngadongengkeun dulurna nu boga kasakit sarua jeung eta nonoman. Kaula percaya den. Nu kaalamanku salira teh memang sanes impenan. Namun kenyataan ceuk Marwajan ka putra mahkota Komaruzaman. Nya ceuk kaula. Da kaula ge lain ngimpi. Tapi nu matak bingung teh saha atuh manehna teh jeung di mana manehna teh ayeuna. Perkara eta mah ulah hariwang. Kaula apal pisan di mana eta putri ngancikna. Bener ieu teh. Kaya lepatna. Marwajan ngarenghap. Geus kitu mah gorolang bae manehna ngadongengkeun. Sasatna manehna nyaritakeun eta wanoja nu tayelian ti putri Raja Gayur nu sarua keur kapengpeongan ku putra mahkota Komaruzaman. Pangpang dirina apal ceuk ieu nonoman. Damiangna ka eta nagri teh hayang manggihan hiji lalaki nu dipikacangcam ku eta putri. Tindak nama pangalaman nu karandapan ku Komaruzaman sarua pisan jeung nu kaalaman ku Putri Budur di nagarana. Malahan sanggeus ngadenge-dongeng dua pihak kanana. Marwajan boga kayakinan jeung kacindekan nu sare sagebrug sapeuting harita teh nyaeta sawatara taun katukang tayalian ti Komaruzaman jeung Putri Budur dulurna. Saterusna mah Marwajan genetelakeun kacida hayang ngubaran Putri Budur. Kang tu bae ku cara nepungkeun eta pamuda jeung putri teh. Tapi kahayangna kitu teh moal gampang kasorang. Lantaran sidik raja tengidinan Komaruzaman ingkah jauh ti karaton karajaan. Maklum, lantaran nama apan tacan pulih pisan kasehatana ge. Wargi Marwajan terus mikir kumaha picaraeun. Manehna nyoba-nyoba neangan tareka sangkan bisa mawa pangeran Komaruzaman ka Putri Budur di nagarana. Atuh pok bae manehna nyarita kalayan rencepan. Sasatna nyarankeun eta putra raja
api-api rek moro kaleuweung. Kitu wargi apan kebiasaan ka tukang-tukang ge di eta karajaan. Kahayang ukur kitu mah pastina moal burung ditedunan ku kulawarga kerajaan. Da memang talalila ukur sapoe dua poe jeung deui teu kudu hariwang da eta leuweung mah masih keneh aya di wewengkon kakawasaan eta nagara. Nguping pikarepeun atawa pakarepan anakna saperti kitu. Raja ngidinan. Harita keneh wargi raja dibantuan ku pagawe-pagawe karaton nyadiakeun tutunggangan jeung bebekalan nu diangkut kana onta. Miangna eta pamuda teh nyorangan. Da kitu papatah Marwajan oge kudu nyorangan wargi. Nya saperti biasa. Sakapeung mah moro kaleuweung teh nyorangan. Teu perlu dibaturan ku pangawal karajaan. Sajungna Komarujaman nonoman nu ngaranna Marwajan ge nuturukeun. Teu kungsi lila kasusul da memang ngahaja miangna ge antare naker. Dirinya mah terus segejli wargi. Bang Blas muru ka palebah leuweung anu dianggap tempat pikeun boboro. Wargi nu mulia. Leuweung teh sok sanajan aya di wilayah kerajaan tapi ditikreuh kalawan cukup lila oge meakeun lalampahan leuwih ti sapoe. Nepikeun kanu dituju teh kurang leuwih sapoe. Lalampahanana muru leuweung. Ngan memang niat nu utama nama atawa nu sabenerna mah lain rek moro ieu. Anjog ka pamoroan ge ukur lantaran kaliliwatan. Da saterusna mah rek mentasan eta leuweung nu engkena anjog deui ka jalan anu berasna kaluareun eta karajaan. Di tengah-tengah leuweung di pangreurehan. Marwajan eureun heula gap kana tambang onta. Terus dieuradkeun kana sukuna. Atuh puguh bae eta tutunggangan teh leungit kasaimbangan. Akhirna mah bueh nambru teu bisa usik. Geus kitu mah kalayan antarenaker Marwajan mencit eta onta. Wargi ngabandungan kalakuan sobatna kitu putra mahkota Komarujaman heranaker. Ceuk pamikirna naon maksudna onta nu dibutuhkeun tanaga jeung kakuatana bet dipencit ku eta pamuda. Can ge sadar tina kagetna wargi Marwajan mitah Komarujaman ngalaan papakeana. Nempo paroman anak raja kitu. Marwajan ukur mesem pok bae netelakeun maksudna. Cenah sangkan jongjon lumampah. Leuwih hade nyieun cara tayalian ti nyacag papakean Komarujaman nu saterusna dibalur ku getih onta. Heug ditunda dilumpukeun di sisi jalan. Ku cara eta tangtu bakal loba nu nyangka. Eta teh pakaian jalma nu dirogahala begal nu biasa larsup ka eta leuweung. Nguping caritaan kitu kakarakahartieun ku Komarujaman. Nya. Apan mun hayang lumampah ka negeri Putri Budur kudu meakeun waktu mangbulan-bulan. Tangtu moal bisa kalaksanakeun mun teu neangan akal siga kitu mah wargi. Ku cara kitu upama teh mah sanggeus 3 poe ngampleng heug disusul ka pamoroan tangtu nu kapanggih teh ukur baju Komarujaman nu geus rangsak kalayan pinuh ku getih. Wargi sanggeus pikarepeun dilaksanakeun. Putra mahkota Komarujaman jeung Marwajan nyingkirkeun onta nu geus paeh ka tempat suni
nu moal bisa gampang kapanggih ku jalma nu lolar liwat kalebadinya. Geus kitu mah Mariang deui neruskeun lalampahana eta dua nonoman. Beak poe ganti minggu, beak minggu ganti bulan nu akhirna mah parat kurang leuwih sabulan. Lalampahan dua nonoman nu tandang makalangan anjog hiji wewengkon nu asup kana wewengkonna kerajaan Raja Gayur. Didinya nu keur lumampah teh nyarimpang heula ka tempat penginepan ngadon ruduh jeung bebersih. Saterusna marwajan mapatahan eta putra raja sangkan isukna ngadatangan karaton. Wargi kacatul deui Putri Badur. Nyaeta nu tos sohor kagelisanan jadi kembang carita di nagrina saurna ku gelis-gelisna eta putri urang teu bisa ngagambarkeun kaendahan ku carita. Putri Badur wargi masih keneh ditalikung lantaran angger dianggap siwah ku raja jeung balarea. Tempatna aya di sabudeureun karajaan. Sapopoena teh ukur ngahulang jentul wargi. Sakapeung ngahaleuangkeun syair nu nandakeun misono ka lalaki nu teuing di mana ayana. Najan nganggap gering pikir pihak kerajaan ge teu bisa majar kumaha. Angger teu diubaran. Teu wargi teu diubaran. Lantaran geus lila taya tabib atawa dokter nu wani ngubaran eta putri. Kitu bae sakur ahli nambaan ge boboleh. Teu mampu nyageurkeun ka sakit putri. Luyu jeung papatah sobatna komaru zaman datang ka eta karaton karajaan. Pok nyarita nawarkeun jasa narek nyoba-nyoba ngubaran Putri Badur. Atuh puguh bae wargi loba nu kageteun kacida lantaran geus lila tara aya nu nawarkeun jasa pikeun ngubaran Putri Badur. Ngan loba nu mangkarunyakeun ka eta lalaki kasep ngalempereng koneng lir Arjuna putra panengah Pandawa teh wargi. Lantaran mun teu hasil bisa ngubaran, akhirnya nasibna ge bakal ngagulawing dina tihang gantungan. Cag wargi, mugi ageng manfaatna. Hatur nuhun kana samudaya perhatosanana. Sumangga wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.